Yen donat kedua kalina alhamdulillah berhasil deui. Tadi dia oge bahan-bahanna aya terigu setengah kilo, aya mentega, enog, susu, pernipan, uyah, gula, pokona gula halus teu hilap oge minyak kudu aya. Tadi dia teh urang marek ngalempurkeun heula ieuna pernipanna. Tadi dia ge urang mah pernipanna teh make 1 sendoknya, 1 sendok makan nu mucung teh geuning eta teu hilap urang caian tutupan we sina beukah heula. Tadi dia teh sabari nungguan pernipanna ngembang. Tadi dia teh urang teh ngocokla enog jeung susu. Susuna mah bebas nya naon wae gae tah make gula 3 sendok, make uyah setengah sendok, pokoknya diaduk we ku urang teh ieu ge si pernipanna geus non geus beukah. Urang aduk-aduk tah urang campurkeun deh kana si ieu nasi non adonanana gitu maksud teh tah urang aduk-aduk deui tah terakhir mah urang bere lah terigu setengah kilo tetapi urang mah sisakeun saeutik cangke ngauran donat. Sakirana geus tercampur bahan-bahanna urang adukeun ieu teh si tariguna dari pikir-pikir make senok lila tadi dia teh make leungeun we ngarah babari ngarah buru-buru kalis tah teu hilap mentegana nya mentegana ge sacukupna we dari dia teh cek si mama Mia teh cenah kira-kira we teteh tah geus beres mah urang aduk deui sina kalis tan boga mixer bisa make mixer terserah urang tapi urang mah geunah kena make leungeun. Sakirana geus kalis mah urang turuban we make penutup ngarah sina beukah kitunya tah ieu teh geus ngembang tah teu hilap nya lamun geus ngembang kieu oge urang pie-pie deui urang eta we urang jieun heula buleud-buleud. Hitong hilap urang tariguan heula pan tadi teh aya nya satarigu saeutik geuning tajang ieu jang hanapeun donat geuning urang tariguan tadi DG urang mah teu buleut-buleut teuing kumaha we kumaha selera we nya. Pokona mah ieu mah resep ala kadarna resep ti Mama Mia urang teh da mung aya nempoanna dina YouTube asa rieut tah geus beres dijieun buleud-buleudna urang turuban lah geus beukah deui kakarek urang goreng. Tadi dia oge nya ngagoreng si donatna teh entong dina seuneu gede tapi dina seuneu leutik tuh kira-kira mah sakieu tah seuneuna teh nya ulah gede teuing ulah leutik teuing pokona mah ulah kumaha nya leutik pokona mah. Sakirana geus panas mah si minyakna urang asupkeun isi donatna ngaliangan ge kula ngaliangan manual we tah teu hilap nya urang bolak-balik tuh tingali kuat bareula banding ku beukah eta teh nya donat resepna Mama Mia nya beda-beda nya resep-resep masing-masing da eta ieu teh resepna Mama Mia. Nama saterusna we urang goreng si donat teh sana teh tuh tingali kuat eta naon teh ngoyopos kitu geuninganan tuh jaba hipu jaba lembut tah gulana mah urang aurkeun di luhurna dianclomkeun kitu tah ngeunah kieu tingali urang asaan cobanya urang asaan isi donatna ngeunah teu coba ieu haneut-haneut tuh hayu urang nyaraneut mun dipedo kumaha we jaba tiris-tiris kieu wah jaba peuting-peuting tah si nyimun oge mung ecag tina Aisan nyaeta ngaguruan bapana bapa paasaan ieu pek teh diasaan ku bapana teh cenah moal mending ngeunah cenah ieu. Benih hipu cenah alhamdulillah geuning ieu bisa deui.